Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pemirsa sadayana, kumadamang mugia urang sadayana dina kawilujengan. Dinanget ieu sim kuring bade medal video anu lebetna carita Barakatak. Judulna Dukun Lepus ku Taufan Ramadan. Mangga urang kawitan. Dukun Lepus ku Taufan Ramadan. Lalakon nganter babaturan. Moal disebutkeun ngaran asli nama bisi eraeun. Urang landih wae si karya. Manehna teh urang kota, panggih jeung kuring oge sabada babarengan gawe di kantor asuransi. Gawe teh kaitung menang milik, dan nu lain mah lolobana jadi sales nu kudu neangan nasabah. Panghasilanana oge nya diukur ku lobana bebenangan nasabah. Ari kuring jeung si karya mah langsung jadi staf administrasina. Ari nurek dilalakonkeun teh pangalaman manehna aprak-aprakan dudukun hayang menangkeun wanoja nu dipikamemetna. Cing atuhlah geus loba kabejakeun teueuh ti pakidulan mah maratih dukun-dukunna pokna dina hiji waktu. Lantaran hayoh dipapaksa jeung menta dianteur, tungtung nama leah oge hate teh. Bari sabenerna sorangan can pernah ngalaman. Barina asa araneh dina zaman modern kieu masih percaya kanu kararitu. Singket carita sanggeus tatanya jeung menang panuduh, kuring kadua si karya aprak-aprakan kalembur singkur sisi basisir. Syarat-syarat nu dipenta basa panggih munggaran geus disiapkeun ku si karya. Kidukun tuluy ngajak karohangan khusus di pipir imah. Saung leutik nu sigana memang tempat nu dihususkeun. Mun imah ingeung atawa ngarieg, hartina nu diamat teh datang. Geuwat sebutkeun ngaran awewe nuku silaing dipikahayang. Ceuk kidukun kasih karya. Si karya unggut-unggutan kareret manehna bangun nu gempeur. Ngan tembong bangun nu neger-neger maneh jeung mancegeun paniatan. Singkat carita sabada kidukun meulem parupuyan, tuluy inyana kadenge kunyam-kunyem semu ngosom mapatkeun jampe pamakena. Kaayaan asa ngadadak robah jeung pikakeungeun. Si karya nu aya gigir ngised ngadeuketan ka kuring bangun nu terus rasa jeungsieun. Tekung si lila ngadadak kayaan poek mongkleng. Kidukun kadeke beuki tarik mapatkeun jampe pamakena. Keur dina kayaan kitu teu lila saung teh asa ngarieg jeung inggeung tarik naker. Dina kayaan kitu kuring ngadago-dago si karya nyebutkeun kahayangna. Ngan nu digigireun kalah tuluy cengkat bari gogorokan. Gempa, gempa, gempa euy hayu kaluar. Pokna lumpat kaluar saung. Ningal si karya ngabecir kaluar teh tuluy hayang seuri. Nyangkana ilini. Padahal apan ieu pisan nu dikeur didagoan. Ihideungan wae kuring nyebutkeun ngaran wanoja nu bikaresep ku si karya. Bisa nurisa cekeng teh sugan wae bisa diwakilan. Sabulan ti harita anehna bet kuring nu kalah deket jeung Neng Lisa teh. Mimitina mah nyamindeng WhatsAppan
ngan beki dia asa kalah beki raket. Si karya ambek-ambekan jeung teu narima barang mimiti apal mah ngan kadienakeun tuluy leah. Meureun lain jodoh cenah. Kuring sorangan teu ngahayang-hayang. Deket teh estu joroy tina hate wae rarasaan mah. Cak sakitu tisim kuring carita barakatak anu judulna Dukun Lepus ku Taupan Ramadan. Mugia janten hiburan we kanggo urang sadayananya. Hatur nuhun hapunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum sampurasun.